Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di pamiarsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina danget ayeuna simkuring baris medar dongeng legenda dina bahasa Sunda anu judulna Ratu Manuk. Pamiarsa carios ieu diserat ku Johan Iskandar. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Saparos teu nyangkolong kana waktos, mangga urang abitan dongeng legenda dina bahasa Sunda anu judulna Ratu Manuk. Kacaritakeun zaman baheula sagala rupa sasatoan dibuana bisa ngomong jiga jalma. Salian ti eta sakabeh bangsa sasatoan oge geus pada boga raja atawa ratu masing-masing. Anu diangkat ku dewa iwal bangsa manuk. Kusabab kitu dina hiji waktu bangsa manuk ngulem dewa pikeun milih piratueun. Sateu acan acara pamilihan ratu dimimitian segala rupa pakaian pikeun raja atawa ratu disadiakeun. Sanggeus sagala rupana disadiakeun sakabeh bangsa manuk anu gede, manuk leutik, eueuh anu kaliwat dikumpulkeun. Sarupaning bangsa manuk ngarumpul, sorana mani recet, renyom dina paguneman. Kacaturkeun sanggeus sakabeh bangsa manuk kumpul, acara pemilihan calon raja manuk dimimitian. Bari diawaskeun ku dewa. Barang dewa ngareret ka manuk ciung, laju dewa nyaur manuk ciung pikeun mayun ka dewa. Manuk ciung dipapancenan mecak jamang jeung di kongkorongan emas. Hayang nyaho naha ciung pantes keur pirajaeun. Anaprak ditilik-tilik manuk ciung memang pantes nama jadi raja. Ngan hanjakal manehna kurang parigel. Salian ti eta manuk ciung ngomongna oge kurang bentes jeung kurang capetang. Akibatna manuk ciung batal dijadikeun raja. Tapi sanajan kitu jamang jeung kongkorong nama teu dilaan deui. Kusabab kitu henteu mata heran lamun nepi ka kiwari bisa dititenan manuk ciung dina beheungna mibanda keleng warna koneng rupa peuceuk. Pangalaman sasakala waktu manehna dicalonkeun jadi raja. Tidinya prak deui dewa milih manuk anu dianggap pantes, hade jeung luyu pikeun pirajaeun. Waktu dewa nitenan manuk rangkong disaur ka payuneun dewa. Laju manuk rangkong ditah nyoba make kuncung emas jeung salaka minangka mahkotana. Ana ditilik-tilik manuk rangkong pantes pisan pikeun jadi raja. Tapi sabada diwaanda deui rangkong dianggap kurang luyu lantaran ngomongna cowong. Akibatna manuk rangkong henteu tulus dijadikeun raja. Ngan ku kuncungna henteu dibuka deui. Kusabab kitu nepi ka kiwari manuk rangkong ngabogaan ku kuncung warna koreng. Kusabab kitu nepi ka kiwari manuk rangkong ngabogaan ku kuncung warna koneng campur bodas jiga emas dicampur salaka. Dewa saterusna milih manuk jalilin. Manuk jalilin dipakean kuncung peuceuk. Laju dititenan naha aya pipanteseun lamun jalilin dijadikeun raja. Tapi katingalina jalilin kurang pantes jadi raja kusabab manehna sok loba ngabohong. Sanajan ti kitu kuncung peuceukna henteu dibuka deui. Kulantaran kitu manuk jalilin nepi ka kiwari ngabogaan kuncung peuceuk. Sanggeus kitu dewa ngaleret ka manuk pelah. Manuk pelah dianggap surup. Pantes legegna lamun dijadikeun raja lantaran biasa ngomong jeung parigel. Laju manuk pelah diterapan buntut emas jeung salaka
Wandana kacida hadena boga buntut panjang ngarumbai. Akhirna manuk pelah kapilih jadi raja. Ti sabada harita dibewarakeun ka sakabeh bangsa manuk, rehna manuk pelah geus jadi ratu. Kusabab kitu henteu matak heran lamun kiwari sok katitenan. Di titenan manuk pelah mah lamun hiber ka mana wae sok diiring-iring ku sagala rupa manuk minangka tanda ngaula karajana. Rengse milih raja, saterusna milih pipatiheun. Mimitina dewa ngareret ka manuk daun. Dewa kataji ku manuk daun lantaran pantes bikin dijadikeun patih. Kusabab manuk daun pantes rupana jeung bentes ngomongna. Jeung diturut deui ku batur-baturna. Manuk daun bisa marentah ka sakabeh baladna. Sedengkeun pangkat-pangkat anu liana ditetepkeun ku dewa nyaeta manuk-manuk anu geus dibere jamang seperti ciung, rangkong, jeung jalilin. Sakabehna dijadikeun kokolot manuk minangka jadi mantrina. Acara saterusna milih bakal calon jaro. Waktu dewa ngareret ka manuk anu panghareupna kareret manuk heulang jeung saeran. Tapi manuk heulang henteu luyu pikeun jadi jaro, kusabab kalakuanana plekik. Galak jasa ka baturna, kusabab kitu manuk anu kapilih jadi jaro nyaeta manuk saeran. Anu jadi timbanganana kulantaran manuk saeran omonganana bentes, rupana hade jeung henteu adigung, henteu sombong. Sanggeus saeran ditetepkeun jadi jaro, si heulang ngewaeun pisan ka saeran, dumeh manehna henteu dijieun jaro. Kusabab kitu heulang salawasna hiber di awang-awang ngabantah kana parentah jaro saeran. Balukarna saeran kacida ngewaeun ka heulang. Lamun saeran paamprok jeung heulang teu weleh heulang dibeberi supaya nurut kana parentahna. Tapi salawasna heulang ngabantah kana parentah jeung salawasna mumul. Terus hiber di awang-awang. Dina hiji mangsa heulang nyarita ka jaro saeran, pokna kieu. Ngaing daek ngaula ka dia, tapi kudu tanding heula jeung kula. Pabedas-bedas nanggung jeung paluhur-luhur hiber. Lamun ngaing eleh pangawas ku dia, kula sanggup ngaula ka dia keur sapanjang hirup. Tapi sabalikna lamun dia eleh ku ngaing, ngaing mah sanggeuk teuing ngaula ka dia. Saeran ngajawab kana panangtang heulang, pokna teh kieu. Hayu, ngaing satuju, tapi kulantaran awak ngaing leutik, tanggunganana kudu leutik. Tibatan ke tanggungan dia. Geus kitu terus heulang nyadiakeun dua tanggungan. Kulantaran heulang mah boga sifat pelit jeung licik. Jaro saeran dibere tanggungan leutik, tapi euseuna uyah anu berat kacida. Sabalikna tanggungan heulang dieusi ku kapuk. Katingalina tanggungan heulang juga anu gede, ngawig-wig, tapi hampang sabenerna mah. Laju perang tanding di mimitian, heulang jeung jaro saeran hiber ngarapung bari marawa tanggungan masing-masing. Jaro saeran hiberna katinggalin, eleh ku heulang, kulantaran berateun ku uyah. Barang keur kitu dumadakan, breg bae datang hujan, ngagebret gede kacida, bari dibarengan ku dordarna gelap. Balukarna tanggungan heulang jeung jaro saeran jibrug baraseuh ku cai hujan. Tanggungan heulang jadi ngabeuratan lantaran kapukna jadi kapadetan ku cai. Sabalikna tanggungan jaro saeran jadi hampang lantaran uyahna beak TS ku ci hujan. Tanggungan saeran jadi hampang, saterusna jaro saeran hiber nyemprung ngaluhuran heulang. Kacida luhurna.
Kulantaran jaro saeran hiberna luhur pisan, buntutna akhirna nyamber saranyenge, nepi ka buntutna rawing siga gunting. Ari heulang pada nyurakan rame-rame, jeung bari dicarekan katut disamberan ku jaro saeran, nepi ka ragragna. Heulang kacida sedihna, manehna ceurik gumelik-gelik eleh pangawasa ku jaro saeran. Sabada pamilihan ratu, hiji waktu ratu marentah ka sakabeh manuk supaya gotong royong kudu nyusuk atawa ngali warungan-walungan pikeun ngarinum jeung mandi. Maksudna supaya ulah kasusahan dimangkena nepi ka anak incu. Kacaritakeun harita sakabeh rahayat manuk milu gawe gotong royong. Ari anu mimiti arek disusuk nyaeta walungan Cibeo. Waktu jaro saeran marentah ka heulang, heulang ngabantah kana parentahna. Kukituna heulang disamberan jeung dibeberi ku jaro saeran. Laju jaro saeran datang ngadeuheus ka dewa, ngalaporkeun soal lalampahan heulang anu henteu nurut kana parentah ngalakukeun gotong royong. Akibatna heulang dicadu ku dewa. Saumurna nepi katurunan anak incuna henteu meunang nginum atawa mandi di walungan. Kusabab ngedul henteu daek ngilu gotong royong nyusuk walungan. Manehna kaidinan nginum cai ku dewa tapi kudu nunggu hujan atawa cai sagara. Kusabab kitu nepi ka kiwari heulang mah tara nginum atawa mandi di walungan, kusabab dicadu ku dewa teh. Namun heulang hayang nginum dina mangsa lodo atawa katiga, manehna sok biasa hiber ngawang-awang. Luhur jasa hampir nepi ka mega. Bari hiber teu boleh manehna disada gelak-gelik nang tangan hujan kulantaran hayang nginum. Ari saeran mah nepi ka kiwari oge isuk-isuk keneh hudangna. Tara kapiheulaan ku batur-baturna, kusabab manehna mah jaro. Ku jalan nitenan ieu carita bisa ka Bandungan rehna urang Baduy mibanda elmu pangaweruh ngeunaan lingkungan anu kacida jembarna. Carita Ratu Manuk ngebrehkeun bukti anu nyata. Ku jalan nitenan ieu carita bisa ka Bandungan rehna urang Baduy mibanda elmu pangaweruh ngeunaan lingkungan anu kacida jembarna. Carita Ratu Manuk ngebrehkeun bukti anu nyata rehna urang Baduy apal kana sagala rupa manuk jeung tingkah lakuna. Nah pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, mugia tiasa manfaat kanggo urang sadayana. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.